Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun mangga urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang tiasa kumpul babarengan dina ieu acara. Bapak, Ibu guru sareng rerencangan anu simkuring dipihormat, dina dinten ieu abdi bade ngajelaskeun tentang ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Kasenian mangrupakeun bagian tina budaya. Salah sahiji budaya anu dimumule nyaeta tarian khas daerah Sunda. Di Jawa Barat aya 3 jenis tarian tradisional, nyaeta tari merak, tari topeng, sareng tari jaipong. Anu boga nilai popularitas anu kacohor di mancanegara. Tari jaipongan oge dimanfaatkeun ku para penari jeung ngayakeun kursus-kursus tari jaipongan. Urang salaku penerus generasi kudu bisa ngalestarikeun budaya. Urang teu kenging nilu budaya-budaya orang luar, tapi urang oge kudu bangga ka budaya urang sorangan. Cara ngalestarikeunna ngayakeun deui pentas budaya anu bisa ditonton ku masyarakat luas di Indonesia. Sakitu wae ti simkuring. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.